sok sanaos anjeunna dosa manjing hukuman kedah binasa upami percanten mah anjeunna salamet. Sampurasun pamiarsa sadaya kumaha damang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salawasna. Pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan, acara bag-bagan karohanian anu nuyun kahirupan umat manusia caket sareng Gusti Allah anu Maha Agung. Pamiarsa dinten ieu Gentra Kahuripan bade ngaguar perkawis kajantenan sajarah hal kalanggengan. Dinten ieu urang oge mieling dinten Paskah. Mugia dinten Paskah ieu janten dinten anu endah dina kahirupan urang ngalenyepan kaasihna Gusti. Nah, kumaha perkawis kajantenan sajarah dina hal kalanggengan ieu? Aya dua narasumber urang dinten ieu nyata Kang Adang, hatur nuhun Kang Adang. Sami-sami. Oge Ibu Rida. Aduh hatur nuhun Bu. Sami-sami. Tos sasarengan sareng simkuring. Ieu langsung wae kana patarosan ieu. Kajantenan perkawis panyaliban Gusti Yesus. Ieu teh janten peristiwa sejarah anu aheng di sakuliah jagat raya. Ta ieu miturut kasajarahan kumaha ta Bu? Catatan sejarah. Nah ieu teh leres-leres kajantenan upami ninggalkan obrolan urang nu kapengker. Leres. Gusti Yesus teh Gusti Allah anu lungsur ke alam dunia anu kagungan rancang ngorbankeun dirina. Tah berarti ieu aya hubunganna sareng penyaliban ieu kan? Tah secara sejarah atanapi historisna kumaha ta Bu? Aya istilah sejarah dina bahasa Indonesia, abdi hoyong ngaguar dina bahasa Inggris. Di bahasa Inggris teh disebatkeun history. History. Mohon. History pami urang penggal deui his sareng story. Story teh cariosan, carita. Dia His teh kagaduhan dia teh saha dina konteks ieu teh. Nyaeta kagungan Gusti Yesus ku anjeun. Janten upami urang ngabahas sajarah
teu aya lian saleresna di alam dunia ieu teh urang teh nuju ngabahas anjeunna, nuju ngabahas mantenna, nuju ngabahas Gusti Yesus anu tos ngorbankeun dirina kanggo urang sadayana. Terus pami ditinggal dina konsensus ngagunakeun penanggalan urang ayeuna di mana-mana di belahan seluruh dunia ieu teh kan ngagunakeun teh penanggalan ti Masehi. Sa teu acan Kristus saparantosna Kristus. Janten di dunia oge abdi tiasa nyendekeun yen anjeunna teh pusar tina sagala peristiwa-peristiwa anu ku urang disebatkeun ieu teh sejarah sifatna. Tah perkawis kajadian sajarah panyaliban Kristus eta mah moal aya deui sareng moal kaulang deui eta mah mung sahiji-hijina peristiwa anu dialaman ku Gusti Yesus di sapanjang sajarah moal aya deui kaulang deui sapertos kitu. Tak upami orang nyarioskeun kajadian sajarah aya sababaraha catatan itu upami orang ningali diajar deui ningali fakta-fakta da kumargi jalmi mah henteu percanten ieu panginten dongeng sanes dongeng eta mah leres-leres peristiwa terjadi panginten seueur ge anu teu percanten ya Kang naon sih panyaliban teh naon eta mah anu saukur carita hungkul dongeng hungkul peristiwa tapi saleresna upami di aya catatan tina sajarah anu bener-bener jantan fakta orang teh diyakinkeun yang peristiwa eta teh leres-leres kajantenan dina sajarah manusia. Sareng aya buktosna. Leres pisan. Ieu catatan anu kahiji ieu catatan ti sejarawan Romawi. Ieu teh nyebatkeun ti abad kahiji Tacitus teh karyana nyebatkeun Annali. Ieu karya Yesus Kristus dihukum pati ku Pontius Pilatus di zaman Kaisar Tiberius. Waktu sarita memang aya pemerintahan. Aya pemerintahan, aya catetanana di abad kahiji. Janten ieu fakta nu teu tiasa ku urang teh dihina teu tiasa. Ieu mah memang catatan sajarah. Anu kadua, ieu aya catatan ti sajarawan Yahudi. Namina teh Flavius Josephus nyebatkeun Yesus dihukum salib teh di zaman Pilatus. Dina karyana ieu karya si penulis sejarah ieu teh nyebatkeun karyana Antiquities of the Jews. Eta karya anjeunna nyatet yen Yesus dihukum salib teh memang leres di zaman Pilatus. Nu katilu ieu aya konsensus ti sejarawan modern. Yen memang Yesus ti Nazaret teh leres-leres aya dina sajarah. Eta sanes tokoh anu muncul terus disarukeun atau dicatat henteu eta leres pisan aya anu namina data anjeunna ge tos aya gitu nya kalau tos lengkep eta teh. Janten ieu buktos dan anu tiasa urang percanten teu kedah teu tiasa deui urang tos aya sejarahna tos aya sejarah tos aya catatanana dan memang ieu mah history cerita Gusti Yesus ku anjeun. Tah Kang Adang eta catatan sejarah jalmi-jalmi anu nyutat kajantenan kapungkur anu memang aya faktana. Fakta data kependudukan, fakta pemerintahan anu waktos harita ngagaduhan kawasa. Ayeuna fakta Alkitab mohon. Ieu kumaha? Mohon seueur jalmi tampolana mung nyangemkeun yen urang mung dumasar kana pangandika Gusti. Pangandika Gusti oge nyangemkeun anu sami. Puji Gusti tadi disangemkeun yen catatan-catatan di luar pangandika Gusti ge seueur patali sareng buktos ieu. Tangtos ieu ngayakinkeun urang yen ieu teh leres kajantenan anu nyata, anu sanes carita fiktif atanapi mitos. Kumargi aya catatan sajarahna, aya catatan dinten malihan, jamna, sasihna, itu catatanna lengkap. Dintenna dinten Jumaah, jamna tabuh salapan, sasihna sasih April, sakumaha urang. Tabuh salapan waktos harita atanapi waktos urang ayeuna tabuh salapan. Upami waktos anu lumaku mangsa harita disebat waktu katilu. Waktu katilu teh upami
di janten waktos ayeuna urang mah tabuh salapan Berarti nuju kinten-kinten. berang-berang Mohon. nya caang-caang pisan. Tahun nate tanapi warsih 30 dugi ka 33. Genre pisan. Tadi saha wae nu aya di lebet catatan eta tos genre. Salajengna numutkeun pangandika Gusti, hayu urang tinggal heula dina hiji Korinta pasal kahiji ayatna anu ka-18 dugi ka-25. Kieu diaoskeun ku abdinya. Mohon. Sabab ku jelema-jelema hukumeun mah wartahal Kristus pupus disalib teh dianggap omong kosong. Sabalikna pikeun urang anu geus disalametkeun ku Allah, hal eta teh tayalian ti kakawasaan Allah. Kitab suci nyebutkeun, kanyaho jalma palinter ku kami rek dieuweuhkeun, pangarti kaum terpelajar rek dileungitkeun. Jadi pikeun naon aya nu palinter, aya kaum terpelajar, aya ahli-ahli sawala di ieu dunya. Ku Allah geus ditetelakeun kapinteran manusia teh tayalian ti omong kosong. Sabab Allah anu bijaksana midamel sangkan manusia mustahil bisa nyaho kamantena ku kapinteranana sorangan. Sabalikna pikeun nyalametkeun umatna anu percaya teh ku hiji warta nyaeta anu diwawarkeun ku simkuring sabatur-batur anu kudunya dianggap kabodohan. Pikeun ngayakinkeun hal eta urang Yahudi marenta tanda mujijat, urang Yunani ngarulik pangarti. Ari kusim kuring sabatur-batur ngan disodoran wawaran hal Kristus disalib. Puguh bae urang Yahudi asa dihina, bangsa liana ngabobodo. Tapi pikeun anu geus disalaur ku Allah, boh urang Yahudi, boh nu lain Yahudi, eta warta hal Kristus teh bukti tina kakawasaan jeung kawijaksanaan Allah. Sabab anu ku manusia dianggap kabodohan Allah masih leuwih luhung tibatan kapinteran manusia. Anu ku manusia dianggap kalemahan Allah masih leuwih bedas tibatan kakuatan manusia. Janten upami tadi urang ninggal laras-laras sajarah anu kajantenan tur dicatet disaksikeun ku seueur jalmi rupi-rupi boh ti kalangan Yahudi saluareun Yahudi catetan waktos sareng sajalbina aya lengkep numutkeun pangandika Gusti anu utami sanes mung sajarah anu dimaksud sajarah ieu namung patali sareng sajarah kasalamatan. Ieu nu utami numutkeun pangandika Gusti. Yen Gusti Yesus midamel eta teh kangge nyalametkeun jalmi. Sanes kangge patali sareng politik, sareng sajabina. Ieu sajarah keselamatan nu utami nama ti sisi urang ningal sacara rohani. Kumargi naon? Kumargi kanyataan pangorbanan Gusti Yesus disalib teh ngarobi hirup manusia. Anu kawitna aya dina genggeman hukuman tos dipastikeun baris dihukum tiasa robih janten disalametkeun ngalangkungan Paskah atanapi pengorbanan Gusti Yesus disalib ieu. Hartosna ngarobi kayaan status manusia. Leres upami dosa hukumanna binasa. Tina binasa margi aya kajantenan atanapi peristiwa salib atanapi pengorbanan Gusti Yesus teh janten salamet. Gitu. Ieu endah pisan ya anu dicatat ku pangandika Gusti kumargi pangandika Gusti nyariosna teh sanes mung saukur kaayaan di alam dunia tapi kaayaan kangge di kalanggengan. Leres. Janten anu tadi dicarioskeun ku hiji Korinta tadi berarti ieu mah kantun sikep manusana. Leres. Anahan nampi atanapi henteuna Leres pisan. mangga nyanggakeun kumargi kan secara historis anu tadi ku Ibu Rida dicarioskeun ieu tos aya buktos. Pangandika Gusti tos nyarios ieu aya catatanana kangge ngalaksanakeun narancang Gusti nyalametkeun umat manusia. Janten ieu mah leres kantun sikap manusana we nya. Kantun nabi kumargi logikana kan mohon bade di batasan kumaha. Nyuhunkeun buktos anu kumaha deui gitu. Mohon. Tadi disangemkeun saur anu nyerat Korinta nyaeta Paulus disangemkeun urang Yahudi nyuhunkeun buktos, anu sejen oge nyuhunkeun buktos.
Kangge urang ayeuna ge tangtos urang sadayana ge nyuhunkeun buktos. Tah ayeuna parantos dibuktoskeun kedah kumaha deui tos eces. Bade diangles mangga, bade dicek mangga. Tinggal we nah anu disanggeukeun ku burida sok kitu panjang Leres lebar pisan. tadi teh. Nah eta teh teu kacatet leres. Sadaya tokoh-tokohna aya gitu. Tah upami kitu mah atuh kajantenan penyaliban Gusti Yesus Kristus di kayu palang teh tiasa disebatkeun ngarobih sejarah manusia di jagat raya ieu nya. Leres. Mohon leres pisan. Nah, orang tiasa ningal di palih mana ngarobihna. Leres. Janten tangtos ngarobih, nu ngarobih kahiji urang tadi ningal disanggeukeun yen saparantos Gusti Yesus dipentang di kayu salib, catatan sejarah, pola anu sami, hukuman anu sami, salajengna teu diange deui utamina tos tiwangkit abad ka-4 saterasna dugi ka zaman kiwari abad 21. Margi dianggap atanapi diangkeun salaku hukuman anu teu aya ras-rasan kana kamanusaan. Leres gitu. Eta ngarobih sajarah tangtosna. Janten ieu hiji kajantenan puncak anu toslah cekap jalmi nu disangsara kacida kejemna teh di mangsa harita. Secara sejarah hukum tangtos ieu robih. Salajengna ngarobih anu langkung utami margi sajarah panyaliban teh atanapi peristiwa kajantenan panyaliban teh nu utami nama sajarah kasalamatan manusia. Dina hal ieu anu janten ngarobih sajarah kahirupan manusia teh. Anu kawitna manusia teh aya dina genggeman kawasa dosa. Leres. Tur tos dipastikeun hukuman binasa. Ngalangkungan ayana pangorbanan Gusti Yesus, panyaliban ieu, manusia dibebaskeun. Tangtos sajarahna robih, kahirupanna robih. Dibebaskeun perkawis Tina hukumanana janten kana kahirupan. Tina hukuman anu ngabinasakeun janten hirup. Hayu geura urang tinggal dina Lukas 23 ayat 38 dugi ka 43. Lukas 23 ayat 38 dugi ka 43 kieu unggalna penjahat anu keur digantung oge nu saurang milu ngahina pokna maneh teh Kristus tulungan atuh diri teh jeung dewek ongkoh tapi disentak ku baturna pokna ari maneh teu sieun ku Allah lain sarua dihukum urang dihukum oge pantes satimpal jeung kalakuan ari anjeunna mah eueuh dosana geus kitu ngalengis ka Yesus nun Yesus sing emut ka abdi upami parantos jumeneng raja Yesus ngawaler sing percaya poe ieu maneh bakal rerejengan jeung kami di Firdaus. Nah, janten anu disalibkeun mangsa harita teh sanes mung Gusti Yesus. Aya oge disagedengeunna teh nyaeta dua penjahat. Ieu urang tiasa katinggal parobihan sajarah hirup manusana. Nu kahiji benten sikap leres. Anu kahiji nyangemkeun atuh buktoskeun cenah. Upami anjeun mah anjeun Gusti Allah mah bebaskeun diri ku anjeun sareng abdi oge. Sapertos umumna jalmi. Anu kadua mah nyangemkeun ulah kitu. Urang mah pantes dihukumna oge margi urang mah jahat. Nu kahiji terang yen Gusti Yesus mah dihukum teh sanes ku margi anjeunna aya kalepatan kajahatan anu manjing hukuman salib. Sanes da anjeunna mah teu kapena kalepatanana. Waktos dijagrakeun di payuneun Sanhedrin, di sidang ulama-ulama Yahudi waktos harita, dijagrakeun di payuneun Pilatus teu kapena kalepatanana. Namung dijatuhkeun atanapi ditibanan hukuman salib kumargi ngangken salaku raja urang Yahudi. Respon anu kadua anu nyangemkeun ayat 42 nya geus kitu ngalengis ka Gusti Yesus nun Gusti sing emut ka abdi upami parantos jumeneng raja. Gusti Yesus ngawaler sing percaya poe ieu maneh bakal rerejengan jeung kami di Firdaus. Anu hiji mah sajarahna teu robih, kahirupanna teu robih. Anjeunna jalmi lepat, jalmi dosa,
hukumanna maot nu hiji mah. Anu kadua mah jami lepat, jami dosa dihukum salib tapi tungtungna can teu maot. Sasarengan sareng Gusti di Firdaus. Ieu parobihan sajarah. Ieu parobihan kahirupan. Manusia tos ditetepkeun sajarahna kedah maot. Margi dosa. Pan disangemkeun dua jalmi teh penjahat, manjing hukuman salib. Manjing hukuman dosa secara rohaninya eta maot atanapi binasa. Kumargi aya Gusti Yesus sajarahna dirobih. Anu tadina kedah mah ditibanan hukuman, kedah binasa, kedah henteu tiasa ngalajengkeun hirup deui. Anu kadua mah margi ngangken ayat 42 tadi diaos ku abdi. Diaos oge ku Bapa nyangemkeun ngangken ka Gusti abdi mah lepat. Abdi percanten yen anjeun teu lepat. Gusti Yesus nyangemkeun dina ayat 43. Dinten ayeuna oge anjeun parantos sasarengan sareng Gusti Yesus di Firdaus saurna. Ieu di sawarga. Ieu parobihan anu tadina kawitna manjing neraka janten lebet ka sawarga. Ieu parobihan sajarah manusia. Ieu lumaku sanes mung kangge dua jalmi ieu. Lumaku kangge sadaya jalmi anu percanten anu sami. Sapertos jalmi anu kadua, anu nyangem nu kadua. Sami mangsa urang percanten kana pangorbanan Gusti Yesus di kayu di palang, urang tiasa ka sawarga. Nah tiasa robih margi kieu. Jalmi anu dihukum ku balukar tina dosa hukumanna maot. Rum 3 ayat 23. Namun kumargi Gusti Yesus tos ngungkulan maot eta gugah ngarengsekeun kenging ngungkulan ka kawasaan maot. Gusti Yesus tiasa nyanak jalmi anu ngalaman maot oge kangge hirup deui. Ieu Paskah. Janten Paskah nyaeta ngabebaskeun manusia tina maot kana hirup. Teu tiasa ku jalmi sanes. Kedah ku Gusti nyalira. Margi teu aya pribadi manusia anu tiasa ngungkulan kawasa maot kajabi ti Gusti. Gusti Yesus parantos maot gugah deui hartosna kawasa maot dikawonkeun ku Gusti Yesus. Janten tos aya persyaratanana anu sapertos diobrolkeun ka pungkur nya. Leres pisan. Korban. Muhun. Bade kumaha nyanak nyalametkeun jalmi tina maot kana hirup upami jalmi eta teu ngungkulan kawasa maot. Kumaha nyanakna. Gusti Yesus ngabuktoskeunana anjeunna oge maot namun anjeunna tiasa hirup deui. Kitu oge nu percanten ka anjeunna urang pantesna atanapi manjingna hukum maot. Namun upami percanten ka Gusti Yesus urang ge tiasa hirup deui margi kawasa ti pangorbanan Gusti Yesus eta. Kang dina kajantenan sapertos nu tadi nyebunya aya dua penjahat. Berarti kahirupan kalanggengan aranjeunna teh boh anjeunna boh urang-urang ngagantungkeun sikap kumaha anjeunna sikapnya ka Gusti Yesus Kristus dina waktu harita. Nah ieu ge atuh upami kitu mah tos teu aya pilihan deui nya. Upami urang hoyong hirup dina kalanggengan kedah percanten ka Gusti Yesus. Leres pisan. Kitu nya bunya. Muhun. Coba Ibu muhun upami pamadegan. Tadi nya Kang Adang. Muhun. Eta teh karya Gusti Yesus di kayu palang teh nangtoskeun kaayaan urang kanggo kalanggengan. Terus numutkeun respon ti penjahat anu kahiji sareng anu kadua saleresna mah saena urang teh ngarespon sapertos penjahat anu kadua. Rumaos da urang mah jalmi dosa, jalmi lepat, pinuh ku kapoekan, ku kajahat, pantes orang mah dihukum, pantes. Ngangken anjeunna di Malian ninggal ka Gusti emut ka abdi. Saena mah respons urang sapertos kitu nya Kang. Teu aya pilihan deui. Iwal ti percanten. Ka Gusti anu Maha Suci, Maha Asih, anu kersa turun kanu maot. Kanggo nyalametkeun urang. Ya kedah tobat Kang, kedah tobat. Da kapungkur teh abdi mah jalmi anu dosa, anu kotor, anu pinuh ku sagala kakirangan, sagala anu teu sae. Pami ninggal ka Gusti,
pasti ku Gusti teh dipaparin kalanggengan kahirupan salalawasna. Kedah percanten saurat teu aya dipilihan percanten tobat nampi da ieu sagala rupi sanes ku usaha pribadi namung respons eta nu nangtoskeun kanggo kahirupan kalanggenganna di alam sorga di Firdaus sasarengan. Terus ieu anugerah tampi anugerah teh da ieu mah naon deui atuh da anugerah ti Gusti. Penjahat nu kadua anjeunna kan teu midamel ka saya. Ya. Sempet Sami-sami dihukum. Teu sami nuju dihukum Tersempat. jadi salib. Iya. Langsung tapi Namun Gusti Yesus. hatena percanten nih sumerah ningal ieu mah jami teh teu aya cacat teu aya kasalahanna tapi nganggo hukuman kanggo urang ieu jalmi-jalmi anu pinuh ku dosa. Janten kedah nampi ieu teh anugerah. Muhun. Padang aya tambihan perkawis ieu. Muhun dina Yohanes, dina Injil Yohanes urang tiasa ninggal dina Yohanes 3 ayat 16 dugi ka 18. Muhun. Yen respon urang teh nangtoskeun kange parobihan atanapi jalan sajarah hirup urang. Leres. Upami urang ngarespon sakumaha penjahat kahiji atos jelas. Tetep sakumaha jalan anu tos ditangtoskeun ti mimiti. Dihukum saparantos hukuman nya tangtos binasa. Eta mah tos hukumna nya kumargi Gusti Allah hukumna sapertos kitu. Anu kadua masihan contoh anu benten. Anjeunna ngarespon ka percanten. Sanaos teu gaduh waktos kange ngadang dosan kahirupan anu awon da nuju dipentang sami-sami. Namung margi responna percanten kawitna baris dibinasakeun janten teu binasa dipengkolkeun, dijait, diangkat ku Gusti Yesus. Eta respon urang. Gitu. Waduh, tah hubunganana ieu janten pamungkas obrolan urang. Mohon. Hubunganana hal ieu sareng Paskah dinten ieu ye. Leres. Kumaha? Leres. Nah, tangtos ieu mangrupi kacindekan kange urang oge nya. Mohon. Janten kange Paskah teh nu kahiji nyaeta respon urang nangtoskeun. Mangga urang bade ngarespon teu sayogi nampi, henteu percanten, ngangles fakta-fakta sajarah parantos di tataan tadinya disangemkeun kegawe teu percanten. Mangga teu sabios-bios daya buktos. Respon anu kadua, sok sanaos anjeunna dosa manjing hukuman kedah binasa. Upami percanten mah anjeunna salamet. Dua respon ieu kacendekan urang nu kahiji nyaeta ngawakilan kumaha kaayaan ayeuna. Aya nu percanten mangga balukarna atanapi tungtungna kumaha tos jelas. Anu teu percanten oge salerna sami atos jelas gubragna ka mana. Janten ieu kacindekanna gumantung mangga responna bade nu mana. Sapertos ayeuna urang sakumaha pamiarsa oge pamiarsa anu nangtoskeun responna salajengna oge respon anu pamungkas atanapi kacindekan anu pamungkasnya eta pangorbanan Gusti Yesus teh kedah diresponna mung ku hiji hal nyaeta percanten. Waktos kange ngadang dosan kahirupan anu dipintonkeun ku penjahat anu kadua eta ngabuktoskeun yen percanten teh henteu peryogi tambihan naon-naon cekap ku percanten. Sanes ku usaha anjeunna sanes. Mung percanten margi teu kabujeng anjeunna aya usaha kitu kieu. Nah kitu oge zaman kiwari ka urang sadaya ayeuna cekap ku percanten kana pangorbanan Gusti Yesus salamet. Pamirsa bagja pisan urang aya dina situasi ayeuna nu percanten ka Gusti kumargi kahirupan kalanggengan parantos ditanggeng waler ku Gusti Yesus Kristus. Ku kituna dina mieling Paskah ayeuna hayu urang lenyepan bener-bener yen pangorbanan Gusti Yesus gugah tina maotna oge hiji buktos anjeunna teh ngagaduhan rarancang kangge urang-urang tiasa lebet kasawarga upami urang percanten ka anjeunna. Mung sakitu obrolan genra kahuripan dinten ieu mugia ieu janten berkah kangge pamirsa sadaya. Cag
Gusti ngaberkahan. Amin.